Menyala tamu disuguhan softtek minimal roti atau mang. Eta tabungan nu 12 kilo apa 3 kilo Pun berat dia nya minimal patah tulang nih dia. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Mang, si bibi baki parah geura mang rempagna. Orang kumaha deh. Pan aja teh ku si bibi titah meuli softtek ka warung. Cek si bibi teh keur aya tamu cenah. Ya terus naon masalahna? Menyala tamu disuguhan softtek minimal roti atau mang kopi. Maksudna tamu teh men, si bibi keur menstruasi jay. Lain tamu aya tamu ka imahna. Oh, men. Ari eta men, bijilna tina naon mang? Montok sok rupa-rupa geura tetanya teh. Budak leutik ieu ampun teuing. Tina liang orok. Dijilna men mah. Ari orok mah liang di mang. Astagfirullahaladzim, beuki ngajauhan wae ieu pertanyaan. Tuh tanyakeun tuh kana lalajo lah lieur aing mah. Pangajawabkeun tah. Geus teu kuat lieur. Mang lieur mang. Oh, Yo aja mau obat dagorin mang. dagorekeun we kana sirah maneh. eta si eno ku sila kawin tapi teh boga budak wae nya. Puguhan can direjekian we meureun ku Allah ge. Tapi dah ngadenge mah kamari teh euy keur program bayi tabung cenah si Nok teh. Mudah-mudahan we suksesnya. Oh, bibi ge pernah ngadenge eta program bayi tabung nih. Tapi eta tabungna nu 12 kilo apa 3 kilo Nying anger ieu bi aing. Nya anjir gas LPG nya 3 kilo 12 kilo ieu. Parah anjir. Henteu bi maksudna anjir bayi tabung mah konsepna henteu maksudna dina tabung gas lain. Bayi tabung mah na beuteung batur. Maksudna teh. Ya wae bi aing ieu. Ha bisa wae ya cucunguk nangkarak ieu roroesan. Keniknakan yang hakiki disebut teh guys nu kieu teh. Geus kaliwat atuh jeung si bibi jeung si Ajay ya. Sebat. Geus we anjir. Moal diical tah 17.5 ge. Aslina bibi aing mah geus moal gagal guys. Ya, kadang ngaliwat mah. Teu pira dagna jeung peda bieu teh peuteuy. Samal beledag. Juara adan we pokona mah si bibi aing mah. Ya, hareudean anjir. Ngan bieu teh bi euy sangguna rada bau obat kunaon di? Teuing si aja nu ngisikan lain bibi tah. Mana aja nu ngisikan? Ya mang kunaon di? Bau obat. Di naonan iku maneh? Tadi teh aja yang ngisikan ya mang. Heeh. Sampai asna teh loba kutuan. Aja we disampo kutuan heula meh leungit eta. Disampo kutuan bi. Parah anjir. Kumaha mun aing weureu kajay? Hah? Bibi da atuh aing kitu teh mah nitah budak. Parah anjir. Di pepatahan mah kita make nu sabun gegero geuning anu wangi jeruk. Anjing. Sarwana anjing. Ni eueuh nu sahulueun ieu aing. Teu alo teu bibi anjir kararieu. Rempag. Nu kieu mah kerempagan yang hakiki. Lain keniknakan anjir ieu mah. Kumaha mun weureu bi aing jengker. Kitu ngabudah kumaha. Yai, isu karena biasa disisiran heula ku sisir kutu nih. Mewah kutuan. Kusisir kerep. Heeh. Ya di siap. Geus teu hayang ngomong aing. Bijana kamari maneh ribut cenah jeung si Ustad. Brad. Masalah naon deui maneh jeung si Ustad? Kapan si Ustad teh nanya ka urang teh. Oh, cenah. Gala. Nah itu merelong kana senal urang anjir. Naon pada sisirangan kumaha?
Hampura tara si Brad banyak tara nukeran senal di masjid balik Jumahan tara. Si Saremo mah minang. Ieu mah cari tanah kamari meuli urang 2 pasang sekaligus 2. Ngaborong eta dina keranjang koneng tah. Hayang kapake 2 nana, utak dipake 2 nana najan sisirangan ge bae. Ya, bisa terpercaya sok tinggalin keranjang koneng tah. Lain ti masjid. Hampura. Kieu ge. Terus kumaha? Si Ustad teh nanya ke orang teh, mau mana daek teh asup surga cenah. Ya terus naon anu salah anjir ajeng pertanyaan si Ustad eta. Urang mah terjadi masalah, Brad. Kan si Ustad nah we. Kan kurang teh dijawab. Urang mah moal wakatan urang teh. Betah kene di dunia sok we Ustad daek teu lama. Kitu kun kalah nyereng si Ustad geura. Cek aing pi omongeunna si Saremo anjir. Geus nyaho Ustad teh panah teh geus aki-aki si teh. Kasinggungan bae. Maneh anjir eta tah anjir jawabanna pi omongeun si ieu. Parah anjir Saremo ieu. Ampun teuing. Brad, barudak nu di Pak Haji Ahidin geuning kamari Brad lobaan. Ayeuna mah hareueuh Brad. Eta ditewak ku KPK gitu Brad. Naon teh ditewak KPK sagala di dinya. Manya budak mahasiswa ditewak KPK. Kumaha teh? Kapan KKN cenah Brad? Nying. Kuliah kerja nyata KKN situ mahasiswa mah. Lain korupsi kolusi nepotisme. Saroceng aya wae ieu anjir. Ieu cek aing nya baheula. Mana tong kabur wae sakola cek aing. Jadi pan teu nyaho anjir. Pagawean si ieu mah dina gerbang pan. Gerbang luar, lain gerbang jero. Udud yang satpam si ieu mah. Saroceng aya wae anjing. Bos, aing terjun ke dunia politik ah. Ngedukung malih nya. Rek terjun karena dunia politik. Ya, Brad. Cilaka mah ulah dihayang-hayang. Ngaran-ngaran terjun Brad dieu nya. Minimal patah tulang di dinya, jauhna ka rumah sakit. Anggar aing. Anggar ieu si Kosim aya geus kagejelik deui wae siraha anya. Please kos. Ya, terjun ke dunia politik teh lain maksudna terjun payung teh. Terjun ke dunia politik teh ancelup dina politik. Jadi kader partai ngarti teh. Ngerti Brad. Tapi didinya lamun jadi kader Brad minimal kudu bisa masak, gawe jeung ibu-ibu. Anjing. Anggar ieu si Kosim anjir beuki ngajauhan wae aing mun ditanggap si ieu. Henteu kitu konsepna kos. Ieu lain kader PKK sih teh. Nya aing gagah kieu anjir kudu jadi kader PKK atuh. Geus lah. Teu jadi aing anjur kana dunia politik na ge lah. Lieur anjir. Komo meureun aya tim sukses jiga kieu patut mah. Rujat we anjir meureun partai.